Ham, sok kali. Anjir, duit. Anjir, guys. Duit, guys. Aduh, karena salah ini bapaknya fortil ya. Ningali jukut can aya itu. Domba cenah parab, jadi gerak parabna euy. Aduh. Kumaha jauh panas poe kieu sare wae teh da. Kumaha nya euy. Ieu baru dak si Ilham si itu kawarana dia reueuh biasa masuk araya di dieu. Ieu mah kepaksa kudu ngarit sorangan. Tapi horeang euy. Kumanya mending ngarit ulah nya di panas. Tapi amun teu ngarit domba kebarang harka aduh. Aing ngarit ulah. Hah? Ngarit ulah urang. Ngomong atuh sih teh. Aing tengahnya kamanya aing ngarit ulah. Ih, sama juga kembang nih tengah juga. Ih. Ngomong sih teh. Aing ngobrol di mana? Hah? Oh, mending ngarit. Oh, siap. Oh, ngarit ulah. Panas-panas pakai kayak kudu ngarit. Aduh. Tuh. Ngali. Coba cari teh yang dulu guys ya. Kumpul. Sumpah ya. Panas euy. Yo, langsung lari keluarga satu. Jauh. Aduh. Ini peran gitu. Yo. Jadi cara ngarit yang baik dan benar teh guys, kayak dihanap ya. Yo. Jadi usahakan ieu dicekelnya guys. Soalnya mun teu dicekel, kunaon atuh pan waras gitu. Jadi iya dicekel kuleungeun kudu katuhu da mun kuna kenca mah kagok di kieu kekuatan dari dalam. Jadi sing alus nyekelna guys. Ayo kieu. Oh iya nah dicanggeum kieu. Nah, ini sedikit trik ngarit guys. Itu. Usahakan dan jukutnya itu sing halus. Karena aing mau butuh mah jangan naon atuh. Ari jang nomor 2 mah atuh. Ngarit saeutik we tuh, ieu nomor 1000. Gampang cuman kebanyakan orang teh mun ngarit teh malas. Korea kita. Tah, iya manuk ieu mah ulah diara. Ulah. Ajang naon. Sia, ala ulah. Sia teh ngomong. Ala ulah. Ih, sia mah jiga daun tuh ngomong-ngomong kan. Mantap. Masukkeun. Gitu. Ayo nang deui. Jadi guys, anu nutur guys, udah kritik hayang nyamun guys kumaha cara ngarit yo. Belah si Amang lah atuh ngarit. Mana cenah budak? Oh iya guys. Mana bisa teh ngarit? Wah, ieu mah tah ngarit teh kieu nya. Kieu na dikiekeun dak kieu. Tuh, kari sebet kieu pangobarina. Tret. Tuh, dia diajar teh. Oh karit, kayak kena lengan. Set, wah tuh lajang akar kayak di lajang akarna tuh. Dahar jeung tadengna, awas kena suku ieu na. Diajar. Tah, gitu. Jadi ieu aya bocah ieu hiji ngingilu ieu. Teu kawar nempuh HP ngingilu ieu. Ieu, ini contohna bisa oh. Tuh.
ngarit pak kieu tuh. Tah sakeun ieu. Iya teh wes sabet kieu ham. Dicekel ieu ditahan ieu kieukeun jadi kieu. Berat. Tuh. Jadi kieu bisa henteu. Wah, ieu mah eleh ku kalakai ieu sia mah. Sia teh bisa ngaritnya. Da goblok ngomong si teh. Ngomong si teh kamu. Heuh bisa ngarit nya. Ngomong-ngomong saja mah. Mana itu bisa ngarit tah sarua jeung si Ilham. Gitu. Tuh engke sapotna ke belah itu ngaritna mungkin halus. Oh, iya pada. Oh, iya. Lagi gitu nih hamnya. Karti ham. Hah? Karti. Yo, jadi gitu nak. Oh, bukan kan hamnya. Oh. Oh, jadi mana sekarang karung Emang tuh ikan belah kita. Bang bari nang dia. Itu mana? Hah? Itu? Mana? Itu? Daun. Itu tuh daun tuh, di mana tuh? Oh, tambah daun iya ta, daun kembang kecil kan. Ya, belahanap mana? Itu tuh. Itu nam geramang. Oh, daun nangka. Kamu sih cicing lah ngarit lah. Itu tuh. Daun. Ah, iya. Oh, jukut. Ah, itu udah juga naon. Oh, susunya langsung lawan. Mana? Oh, daun eta. Iya daun iya. Oh, murah kita mah daun nah murah. Cilah kamu sudah teh naon. Ih, tapi juga kitu ham. Guys, itu aya daun Bang, coba tuh. Ham, coba. Anjir, duit. Anjir, guys. Duit, guys. Gimana eta? Iya. Ah, bohong kita mah. Ah, ini tadi. Guys. Aduh. Ya yang bisa ngomong kieu mah guys euy. Wah. Iya jadi guys kieu kudu klarifikasi ya. Keur ngarit ya aya duit di dieu. Si Ilham paham ieu kudu kumahakeun duit saha teh. Ieu duit saha ieu? Teuing da tadi. Jadi posisinya di buntal kieu nya. Guys. Lumayan atuh. Kudu pakai naon guys? Ham. Domba deui lah. Bukan pakai beli domba dewa gitu. Sih kamu suka aja. Begitu ya. Wah. Super. Super guys. Duit guys. Ah, guys kita sakan. Wah, lupa guys. Guys, ya. Guys. Ya. Nah, sekarang video. Bagus kan ini. Iya, mau bagi duit guys, kudu balik we guys. Yuk guys, mana yang menang naon ham? Anjir, aya wae euy kamu mah euy. Masih balik we. Si disangakeun duit menang madog situ. Atau mana ham? Aduh, jangan naon eta keun. Anjir. Nya itu kurang dong, Mbak. Kurang. Ya kita sabar haling hitung. Teuing, sama. Sok hitung. lawan hitung. Oh, gitarnya. Kamu nikmatin ngilu. Guys, yo. Si itu kamana wae itu deui teh ngantenya ham. Cukurangi ongah itu ngarit. Tuh, tapi euy ke kanan mana? Ieu kam eta hitung di dieu hang. Keun eta mangsi di dieu euy. Aduh, tapi oge euy. Oh kam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ham tanya tuh ham. 10,
aya atuh mah hidup mas berijeun ham. 2 i. Oh, 2 bener. Tajang namahan di dieu nya. Sip kamu jempol lah. Iya si itu. Oke, mah ajakan si itunya. Tah, jadi intinya mah guys, asalkan kita mau, semua juga ada jalan. Kan we masalah ayeuna ngarit cek kasarasan maka gaji nalika Allah geus ngurunkeun mah guys tah ieu nu penting mah gawe usaha ikhtiar jeung tawakal ente mah jadi duit intina mah doa usaha ikhtiar jeung tawakal gitu so. Jadi doa Dan tawakal. doa usaha ikhtiar jeung Tawakal. disingkat jadi Dua. duit Duit, jadi gitu. duit teh doa 2 usaha terus usaha. i-na ikhtiar Ikhtiar. t-na Tawakal. tawakal kan Tawakal. jadi disingkat jadi Duit. gue tak gitunya terus ya itu kayaknya kalian tegilo itu tuh iya bang guys makanya budang-budang pernah supaya gitu so mulai ese ini lah mantap ngebaso bagi batur tak gitu guysnya jadi pemuda teh ulah disangkakeun gengsi ngarit teh justru ngarit teh harus jadi kebanggaan guys bahwa pemuda nu kieu masih kan daek ngarit nu domba gitu guys ya gitu yuk salam